Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Samagaha di Cempala, karangan Ki Leksa, didongengkeun deui ku Mang Barna. Dalamang sadayana mitra, mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Urang teraskeun hancana anu katuna. Upami teu lepat hanca nu katuna waktos dinten kamari teh parantos dugi ka mungu dina hate mah hayang pelebet we lumpat hayang kabur tidinya, hayang bebas laluasa. Tapi dipikir deui lamun kabur bakal cilaka, malah teu mustahil mun pegat nyawa. Sabab disabudeureun karaton loba prajurit pangawal nu samakta pakarangna. Upami teu lepat parantos dugi ka dinya nya mitra, kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Ayo maju mentong palanya gitu ge wa. Sok terus maju. Ceki Mursila bari nepak bujur jasman. Atuh mending ngarempot jasman teh terus ngaliuk bari ngadila kaki Mursila. Kalah dipolototan. Culangung sia. Pira ge di kitu geus bahaya pelage palotat-polototan sia. Culangung sia. Rek ngabatak aing. Jasman murungkut sieunun. Terus tungkul Ki Gunali mere isyarat supaya nurut ka pangawal, da ngalawan ge moal kuat atau terus laleumpang muru ka rohangan sidang. Bos atuh Ki Gunali jeung anak buahna teh ka jero gek diuk di tempat anu geus disadiakeun. Para menak nagara nu bakal nyaksian geus ngajajar. Para mantri poghawa, para gedean Cempala kumpul kabeh. Malah Braja Geni geus aya di dinya, diuk serangan misah ti batur. Kanjeng Raja calik bari ngawaskeun katilu sakitan. Diukur ku tangtunganana memang pantes jadi garong teh. Keur mah awak warweg, beungeut teh barosongot, buuk pating rariab teu kaurus. Geus kitu ngong hakim muka carita yen sidang sejadi mimitian ku Kanjeng Raja di bidian sarua jeung anu tumiba ka awani. Sidang dibuka ku jalan medar heula kasalahan-kasalahan tilu sakitan, terus ditibanan hukuman. Mimiti nama rek dihukum gantung Ki Gunali teh ngan Braja Geni teu nya tujuan, sarta usulna dirojong ku Kanjeng Raja. Atuh akhirna mah Ki Gunali jeung baturna ngan ukur dihukum 10 tahun dikerem dina panjara. Ta sakitu hukuman keur Andika Gunali. Kumaha? Narima atawa henteu? Cek hakim ka Ki Gunali atuh gasik ditema lantaran geus hayang usul tita tadi keneh. Leugeus sih abdi kabotan upami dihukum 10 tahun mah abdi nyuhunkeun bebas ulah dihukum panjara. Sawias abdi mah saja taat kana parentah Gusti. Damal naon we oge moal burung dilaksanakeun ku abdi kitu tah. Asal usul ulah di panjara gitu dah maksudnya gitu. Cek Ki Gunali. Usul Andika alus pisan. Wajar mun boga kahayang gitu tapi wayahna moal ditarima. Lain teu ngajenan kana hak Andika salaku manusia. Tapi ieu teh geus cukup adil. Nu tadina kudu dihukum gantung ayeuna dirobah ku hukum panjara. Ta eta teh geus leuwih ti cukup, wayahna kudu ditarima. Mitra,
Ki Gundali teu ngomong deui hatena kuciwa lantaran asa diheureuykeun. Ongkoh ditanya narima henteuna tapi usul teu ditarimanya, akhirna mah ngeluk tungkul. Jasman jeung Sahro teu warani ngomong. Pangawal bawa ieu sakitan, asupkeun kana panjara besi. Jaga sing taliti bisi kabur atawa bisi aya anu ngalepaskeun, ceuk hakim ka penjaga. Atuh seuleuna dua pangawal teh maju, terus ngagondeng Ki Gundali dibawa ka jero panjara. Joal deui duaan ngagondeng Jasman terus nuturkeun Ki Gundali. Sahro ge nya kitu, digondeng kuduaan dibawa ka panjara besi. Rengse weh sidang teh, mujahat geus ditibanan hukuman kalayan adil. Kasaksi ku sakumna para penggawa menak nagara. Sanggeus rengse itu ieuna, ngong Kanjeng Raja Jakabumi ngandika, para penggawa sakabeh, kaulah muji syukur ka Yang Agung. Ku ayana ieu kajadian sabab ku beunangna anu jarahat. Ieu teh jadi jaminan ka nagara yen bakal aman moal aya anu ngaganggu deui. Da kukituna mihape ka sararea. Omat sing caring cing pageuh kancing, sing saring set pageuh iket. Beurang peuting ulah balangah bisi aya pihak katilu anu hayang ngancurkeun nagara urang. Para penggawa ulah balangah, rakyat kudu milu tanggung jawab. Ronda malam ulah eureun kudu terus hangkeutkeun. Upama aya naon-naon, buru-buru laporan. Ulah ngadagoan ruksagna sabab karaman mah ibarat seuneu. Mun aya suruh bakal ngagedean. Upama geus gede lain pibarayaeun. Sakitu amanat kaula. Kade ulah rek dilalaporakeun. Pangkat luhur, pangkat hanap, mangka ngahiji babarengan. Ulah rek pakia-kia. Sabab ngajaga nagara teu bisa kusorangan. Tapi kudu sabeungkeutan gotong royong babarengan. Mitra para penggawa mani reang ngaremalan. Dimalan cenah. Rampak sembah bari reang naremalan. Seja ngestokeun kana amanat nu jadi raja. Atuh satuluy nama Raja Jakabumi terus-terusan mere piwejang ngatur siasat kumaha carana supaya nagara tetap aman. Para mantri jeung penggawa saregepna keur ngabandunganana. Iwati Braja Geni nu api lain teh manehna makalah muril-muril kumis we. Hatena jiga nu ijid ka raja, sulit ati belang bayah. Hayangna mah ngarebut kakawasaan. Geus kitu merbayak sate ditutup, budiak para menak bubar terus marulang ka imana masing-masing. Kanjeng Raja Jakabumi laleson heula, manahna rada tentrem sabab nu ngajadikeun nagara teu aman geus aya di jero panjara. Mitra kaum dangu, tuna heula kaayaan di jero nagara. Ayeuna urang malikan deui ka tukang. Nyaritakeun dua jalma anu boga cita-cita hayang jadi raja, hayang jadi menak, hayang senang bari jeung embung usaha berat. Tayalian nu jadi jejer carita teh Iwati Kalahideung jeung Kalabiru. Alah geus bijil deui wae mitra. Alah hilap deui mang nyariosna teh Kalabiru kumaha. Ieu anu halayangna teh aya 3 gunuknya. Si Gundali, Braja Geni, teh acan ieu si Kalahideung sareng Kalabiru. Ieu ngatur suara mitra. Pohala mang ieu mun hilap deui kumaha nya sorana teh Kalahideung jeung Kalabiru teh. Mitra kaum dangu,
Kala biru jeung kala hideung anu geus taun-taun berjuang pikeun ngahontal cita-citana. Modal nu jadi anelan teu aya deui ieu mah nuduhan teh. Iwati tekad anu buleud jeung kakuatan awak nu dianggap rohaka moal aya pitandingeunana. Da ieu mah nganalkeun awak kitu nya, nganalkeun naon? Nganalkeun kana kanuragan meureun ieu nya. Lain otak nu dianalkeunana teh. Harita teh saenggeus nincak deui daratan nagri Campala. Sarta geus mateni anak buah Ki Gunali. Kala hideung jeung kala biru terus ngadon dahar di warung si Demplon. Geus seueuh dahar terus leumpang bari teu puguh anu dituju. Teuing ka mana nyalosna. Asa leumpang we jigana teh. Kocap dina hiji mangsa. Kala hideung jeung kala biru tarpi ka hiji desa. Katalahna teh Desa Liwung Manuk. Masih keneh daerah basisir laut. Pacarian rakyatna sabagian gede biasa we ngalalauk. Tapi aya oge nu dagang jeung tani ngan teu loba kawas pamayang. Ngalalauk nya mitra duh. Mohon mangkaning pangaresep Mang Barna mah layur teh geuning lauk nu panjang teh mira. Wah ieu. Urang ranca buaya dah. Mang Barna kadinya sayogikeun nya. Mohon layur. Kala hideung jeung kala biru anyog ka hiji pakarangan. Didinya loba barudak keur ulin. Lumpatan bariting jerewet bangun galumiranaker. Kala hideung bet kataji ras inget ka jaman keur budak. Rageureun heula. Hok ngomong ka kala biru. Ade dedenya euy, barudak anjang arulin. Bangun juga bunga galumira we. Padahal gayana nabi kawajireun. Larudin juga dedenya euy. Sabab pangara kolotna saeutik. Kitu cek kala hideung bari netenan barudak anu keur arulin. Alah naon gunana mikiran kaya barudak. Keun bae dadak batur urang mah kudu mikiran negara anu bakal dicekal ku urang. Nah mikiran ting bolon. Cek kala biru manehna mah kurang kataji da asa teu aya gunana. Gitu. Laras kitu soalna teh mohon kala biru teh sareng kala hideung teh kitu. Hilap deui mang ye punten nya. Mami hilap deui teh. Oh. Aduh maneh kala biru. Ieu teh hiji jalan anu hade euy. Pikeun ngumpulkeun kakuatan di baladeun urang ya. Mun kanyawan kasang dugang masyarakat di dieu jigana bakal babari mawana. Kumaha lamun urang olo supaya biru ka urang. Kuring ye can ngarti kana maksud dagang deui lah, can ngarti. Ayo teh urang dinu ieu badamina euy. Akang teh manggi akal euy. Kala hideung ngajak ngajauhan pakarangan gokahna puntang ka nangka. Ieuh jeung hawana tiis da angin ngahiliwir. Gek dariuk dina akar ari panon ngawaskeun ka barudak anu keur ulin. Kumaha Kang? Ieu kali euy. Pikeun ngaonda cita-cita urang kumaha lamun urang jigana bola. Supaya dilabrakna ge boga balad, boga kakuatan. Sada boga tameng keur diri urang carana urang mangaruhan rakyat sadesa euy. Terus jajah ku urang teh supaya taluk jeung satia kana kahayang urang. Mun geus kuat urang adukeun jeung prajurit karajaan. Urang ngaguringkeun raja Cempala. Da kumaha lamun kitu? Kala biru ngahuleng ngadenge kitu teh. Hate leutikna teu mikeun. Sabab asa loba teuing pancarekan. Loba teuing pikiraneun jeung deui kawas anu teu percaya kana kakuatan pribadi. Naha
make kudu ngagunakeun tanaga rakyat. Hi, ya siling kalah ngaulang. Jawab kumaha kira-kira na. Alah, ilham nu katarima ku akang hade pisan Kang. Tapi cek pamikir kuring mah, ngan ukur namahan riweuh lah, namahan pikiraneun. Jeung deui juga anu teu percaya kana kekuatan diri pribadi. Nah, make kudu ngandalkeun tanaga rakyat. Nah teu sanggup ngajorag karajaan we ku sorangan. Ceuk Kalabiru netelakeun yen hatena teu satuju. Ih, lain gitu. Makin akang mah boga pemandangan kaharep gitu. Ngarebut kekuasaan euy. Ngagulingkeun Raja Cempala babari pisan. Moal kudu minta bantuan ka nulian. Tapi di mana urang geus ngadeg jadi pangagung, akang jadi raja. Yo, maneh jadi pati. Rek kumaha lamun rakyat teu resepeun ka urang. Rek kumaha lamun rakyat teu nurut jeung teu sadia ka urang. Pan moal ngareunah meureun. Heuh, jadi nyekal kakawasan di jero nagara teh kudu bari jeung meunang dukungan di rakyat supaya lancar kaharepna. Moal aya gunana ngadeg raja oge adi rakyatna ngabandah mah. Bener. Hihi. Ceuk Kalahideung mimiti pinter ngagunakeun akal dengan ukur ngandalkeun kakuatan awakna. Naon salahna lamun rakyat anu teu nurut dipodaran ya tukang? Ih, jauh salahna. Tapi cabe balas modaran jelema. Jeung dia lamun kabeh teu nurut artina kabeh dipodaran. Rek saha anu ngaula, rek saha anu nyembah ka urang. Mitra Kalabiru garo-garot bari teu ateuh. Uteukna can tepi kadinya. Nu kapikir ku manehna mun kursi karajaan bisa karebut rakyat mah babari da beunang disingsieunan. Tapi lanceukna beda tujuan boga pamikiran sejen nya akhirna najan rada teu satuju ge pok ngomong. Nyari kitu carana mah kumaha akang we lah. Tapi naon heula garaput urang ye rek ti mana ngamimitian digawe. Heuh kieu sia Kalabiru. Cik baluluh tatanyakeun saha nu jadi kubu di dieu. Desa jeung di desa mana anu pangdeukeutna ti desa ieu. Sabaraha urang rakyatna, naon garesepna, jeung segala rupa tanyakeun ka urang dieu. Engke urang pada milih jig gini. Sorangan we lah akang rek nungguan di warung. Ceuk Kalahideung bari nunjuk ka hiji warung nu teu jauh ti dinya. Ari Kalahideung muru ka hiji warung bus ka jero ngadon reureuh bari jajan. Teu saheulaanan mah teu nemongkeun kakuatan, teu nemongkeun kagagahan. Biasa we kawas jalma sejen. Ayeuna kocapkeun Kalabiru. Manehna leumpang kalayan tenang bari nitenan kaayaan sabudeureun nu kaliwatan. Barudak jarongjon arulin, hawa seger alam endah pikabetaheun. Paren poe geus tunggang gunung cahyana geus semu beureum. Teu kungsi lila Kalabiru tepi ka hiji tempat. Di dinya loba jalma ngarobrol darian aker, kawas keur boga kasusah. Kalabiru ngadeuketan milu aup jeung jalma loba. Naon mang? Cek Kalabiru ka hiji lalaki anu geus tengah tubuh pakaian basajan dedeganana meujeuna. Ngaranna teh Mang Sarpan. Oh iya Ujang, aya anu pasea parebut langganan. Duanana sarua bedangna teu beunang dipisah kalah rek garlut geura. Cek Mang Sarpan tuluy nunjuk kadua jalma tukang dagang wungkul duanana ge dagang barang-barang pangabutuh urang desa. Terus kumaha cek Kalabiru deui. Nya ditalungguan we da melang sabab mun ditinggalakeun pasti garlut ieu teh. Sedangkan di dieu mah gelut teh dipaing pisan Ujang. Sabab mata ngarugikeun ka sararea.
jeung goreng balukarna we ka barudak. Bisi diturutan pokona mah. Naon salahna atuh ari keukeuh hayang gelut mah. Aduhkeun sakalian. Keun cenah karasaeun ngarah kapok. Ceuk Kalabiru tanesna keur nyaritana. Atuh Mang Sarpan teh kaget. Kakara harita aya jalma kumawani ngomong kitu. Malah nu sejen ge ting rarenyag. Kabeh ngareret ka Kalabiru anu teu kireum-kireum. Ae. Naon ujang ngomong teh janji beladag wae. Nah sadar kana ucapan nu bieu. Jeung deui saha ujang teh atuh. Bet boga pamadagan kitu mah hiwal teuing. Mang Sarpan nanya bari mencorong. Nu sejen ge sarua bangun anu teu panuju. Lah teu perlu nyaho ka ngaran kuring. Pokona mah kuring tanggung jawab kanu gelut. Keun lamun teu beurang diwarah, urang podaran sakalian. Ngan samemeh diwarah aduhkeun heula mending oge sina karsaeun kumaha nyeri peurihna gelut. Mang Sarpan olohok. Nu sejen teu ngaromong Kalabiru maju ngadeuketan ka dua jalma nu keur silih bendengan. Duanana sarua amakna itu ieu pada mung eleh. Sabab ngarasa yen dirina masing-masing bener. Mana nu hayang gelut teh euy? Sok kuderek disaksian lah. Sana pangkuatna cingan. Ceuk Kalabiru bari nulak cangkeng panonna rutret ka dua jalma anu keur pasea teh. Aneh atuh ditangtang kitu mah duanana ge murungkut. Taya nu wani maju. Nu ngariung heraneun lantaran tadi mah nu duaan teh meuni keukeuh hayang gelut. Teu beunang dihalangan. Tapi naha di ayeuna pating haruleng malah mangeluk tungkul teu wani cengkat. Bohong sia mun kitu mah tuh. Mieuni hayam kabiri kabeh oge sia banci. Lain laki sia ngaranna anu kitu mah. Jig baralik. Ari eueuh kawani mah. Atawa datang ka dieu. Sok. Sahareupan dewek ieu. Ngerakeun aya lalaki bet jiga bikang. Ceuk Kalabiru bari jebi. Nurek garelut ting kelemes kop kana tanggunganana. Leos arinit. Nu saurang ngulon, nu saurang deui ngetan. Beuki dila beuki pajauh tungtung nangiles duanana ge. Nu ngariung ungut-ungutan muji kana kabisa Kalabiru. Aneh geuningnya. Ku ujang mah sieunun. Cek Mang Sarpan bari olohok. Neges-neges banget Kalabiru. Tapi weleh teu wawuh da anyar pinangih aduh. Guys, teu kudu dipikiran lah. Ayeuna kuring rek nanya. Saha nu kawasa di ieu desa? Saha ngaranna di mana imahna? Ceuk Kalabiru langsung nanyakeun imah kapala desa. Sabab eta nu jadi tujuanana. Oh, kubu Bagus Ria. Tuh atuh bumina mah sisi jalan. Hayu atuh kukula dianteur. Dasana mah keur aya di bumina. Mang Sarpan gasik nuduhkeun hayang ngabantu ka Kalabiru. Syukur Mang. Nam tihela. Beral Kalabiru jeung Mang Sarpan laleumpang. Ngajuk juga imah kuwu nu kawasa di desa Liwung Manuk. Baranggok kanu dijugjug Mang Sarpan kaget. Sabab jelema anu tadi init norek garlu teh geus aya di imah kuwu. Keur dipariksa ku kuwu kalayan taliti. Ae. Nah, jelema teh bet aya di dieu. Ih, rek naon los-los ka pakuwu. Pan tadi teh saurang etan. Saurang ngulon, ae. Ceuk Mang Sarpan bari olohok. Leumpangna teu kebat.
atuh kala biru ge ngaraneg. Pok nanya, badina teup. Naon mang? Itu Ujang, jalma nu rek garelu teh kala araya di imahku nah aya naonnya. Henteu lalieur mah kitu. Bari nunjuk ka tepas. Ayo urang sampeurkeun. Kala biru lempang miheulaan mangsarpan nuturkeun. Kala biru uruk salam teu nunggu jawaban kalacat unggah gek diuk dina kursi. Atuh kubu teh heraneun melong weh ka kala biru. Ari lalaki anu dua buru-buru ngomong. Teu ieu jalmina teh Pak Kubu. Bari nunjuk kana beungeut kala biru. Kawas anu boga kakeuheul. Ih, nah bener ngaran anjeun kala biru. Nah bener anjeun anu kungsi ngagarong desa Mancala. Ujuk-ujuk nanya kitu Pak Kubu teh. Mana horeng lalaki nu duaan teh asalna ti desa Mancala. Bareto basa desa Mancala diranyah ku kala hideung jeung ku kala biru. Maranehna apaleun pisan. Mun nyarek naon? Cek kala biru teu ieu boga kasieun. Andika dipaksa rek ditangkep. Siapa Pak Andika jalma jahat? Jalma purah ngacaukeun nagara, ngarugikeun ka rakyat. Andika ulah ngalawan leuwih hade serah bongkokan. Hayu urang ka nagara. Ceuk Pak Kubu tandes naker. Estuning teuneng ludeung taya kasieun gede wawanen ka jurung kurasa tanggung jawab. Hei, Pak Kubu. Ti saha Pak Kubu nyahoyen kula tukang ngagarong? Ceuk kala biru ka Pak Kubu. Tah ieu saksina ieu dua padagang. Nu asalna ti desa Mancala. Ceuk Pak Kubu bari nunjuk ka dua jalma. Oh iya jelemana. Paingan basa disampeurkeun kula meuni murungkut. Nyemputkeun banget merenya. Orang lain sieun sia tapi ngewa merenya. Kurang ajar sia. Kala biru bijil amarahna. Poho kana temah wadi. Jung nangtungan sakilat. Ngajewang beheung dua jalma kuleungeun kenca katuhu. Kiribio dua nana dijungjungkeun. Atuh mani raroesan nu duaan teh. Leungeun nyakal kana pigelang leungeun kala biru sukuna totojer. Hayang modar lamun kitu mah sia teh. Can wawuh ka aing lamun kitu mah nya. Yeuh rasakeun ya sedan. Ceuk kala biru bari terus ngayunkeun dua jelema. Dijauhkeun leungeunna japlang. Kawas rek ngadukeun wayang aduh. Hiu ceprak. Beungeut dua jalma diadu kumangkeun mitra. Pokaranya atuh koceak duanana ting koceak. Tarangna bancunur tapi teu didenge ku kala biru teh. Cibet dipinau deui goak les kapiuhan. Duanana teu disada deui ngulapes eueuh tanagaan. Nenyo kajadian kitu. Kuwu Bagus Ria colohok bengong. Asa teu percaya kana teteh nyawanana. Lantaran gerakan kala biru kacida cepetna sarta bangun hampang naker. Kuwu Bagus Ria geus bisa ngukur pasti kala biru teh lain jalma sambarangan. Ari mangsarepan pias beungeutna jajantungna ratug hatena gegebegan. Sok sieun katempuhan sabab manehna nu mawa ka imah kuwu. Keur kitu pok kala biru ngomong. Kuwu, iya jelema ngomong naon? Wanana molotot ka kuwu. Ari kuwu najan hatena seberge teu nemongkeun anu sieun. Lantaran kajurung kurasa tanggung jawab.
era ku jabatan. Pok ngajawab Danes. Kaula moal ngabejakeun omongan maranehna. Eta mah Rusia. Ngan nu jelas kaula jadi nyaho. Yen Andika teh lain jalma bener gini. Bukti nak datang-datang nyeun kaributan. Teu karana aya basa ka kaula. Ieu teh sarua jeung ngahina ka pribumi. Ngajago, sombong, adigung. Kaula teu resep ka jalma model Andika, teu. Kitu ceuk Kuwu. Sidik pisan teu mikaresep ka Kalabiru. Malah mah amek we nu aya. Damun kongang mah hayang nangkep harita keneh ngan rada asa-asa. Sieun cilaka. Kurang ajar. Nyebut sombong sia ka aing. Jeung teu daek ngabejakeun omongan si eta. Heh. Kalabiru nunjuk ka jalma anu dua teh. Nu harita geus teu walakaya ngajoprak teu empes-empes. Mun disebut sombong, kudu boga tata krama atuh. Tata krama tai sero. Aing kakara jebul geus disampakeun fitnah. Bari jeung disimutan ku Andika. Ku gejeul sia. Hah? Hayang diteruk ka beleg hulu teh, ha? Kuwu Bagus Ria colohok. Ngarasa heran aya jelema mana kasar-kasar deui. Asana di Cempala mah eueuh bangsana. Kasar, sompral, sombong jeung bedegong. Kuwu neuteup ka Mang Sarban. Mang Sarban, saha ieu teh? Napa ke dibawa ka dieu jelema teu hideung kieu? Bari neuteup. Kawas nganaha-naha ka Mang Sarban, dabongana make mawa eta jalma. Da terang abdi mah kitu juragan. Ka dieu sote ngan terwungkul nuduhkeun bumi juragan, da saurna teh hoyong terang bumi juragan kitu. Saha ngaranna? Cek baku bari malotot tapi Mang Sarban teu kaburu nemalan dipiheulaan ku Kalabiru. Ngaranna aing Kalabiru. Ngahaja datang ka dieu. Rek nepungan juragan Kuwu. Pangna hayang tepung aing rek tumanya. Ku juragan Kuwu kudu dijawab sajujurna. Lamun teu jujur dipodaran ku kaula. Kitu cek Kalabiru. Anger we ngomongna teh. Pika keulin batur. Atuh Kuwu Bagus Ria teh boro-boro hayang nemalan. Kalah sebel nu aya. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Kuntu kekerot. Panon molotot napasna jadi kerep ngahegak. Kadesek ku amarah anu ngagolak jeroeun dada. Kuwu Bagus Ria boga ajen diri. Tengenah dikitu-kitu ku batur. Kurang ajar. Geus teu beunang dileuleyan Andika manya. Halik kali itu sia mantong. Teu kudu datang deui ka dieu jelema mode sia mah. Teu boga kasopanan sia. Kaula teu hayang ngaladenan jelema kitu patut sia. Ngusir ka kaula. Ngusir. Ngomong nu bener atuh. Sing tanes atuh. Ngarah aing sieun. Cek Kalabiru kalah seuri. Jeung teu daek diuk deui. Ngabadega we kawas Bima. Panonna molotot ka juragan Kuwu. Ngadenge omongan Kalabiru kitu puguh we keheureun sakurang sakumaha amekna. Eta mah cepil Kuwu asa disebit atuh mitra. Hatena panas ngaheab. Terus keprok 3 kali terjol aya nu bijil hiji lalaki jangkung badag. Sirahna gundul tapi kumis cokrom. Sepirna babalingbingan panona bolotot nyekel gada lir algojo.
pok ngomong ari sorana deketing kumai sorana itu sorana teh mitra ieu saur pangarang sorana cenah kedah ngosom cenah tong loba tatanya beresan mangkeluk eta leuwih gancang leuwih hade sok buru cek Pakuwu bari nunjuk ka Kalabiru jung nangtung terus mundur sarta taki-taki ari badegana maju panonna mureleng ka Kalabiru paingan atuh aya kawani euy da geuning boga cocoan hewa ngomong wae geus teu bener sia ngomong teh ngosom ayeuna mah rek lawan sia padang kerang pedeng kreng ka dieu rek sosoro kojor sia ceuk Kalabiru bari nyerenge panonna meletet ka badega Kuwu semu ngahina tapi nu ditanya teu ngajawab ngan minangka jawabanana teh gadana nu sagede guguling dibabukeun kana sirah Kalabiru sorana ngahiung bangbaraan tapi lep Kalabiru ngelok pos gada milepas awak ibadega tapi kemuih kabawa ku tanaga sorangan sabab neungeul sataker tanaga mitra kaum dangu eta badega tungtung nama amak aduh pedah panarajangna teu keuna hiu dikepangkeun paneungeul datang ti kenca ka Katuhu nu diarah careham Kalabiru tapi sakali ieu mah gada henteu disingkahan tapi ditahan ku dampaleungeun hiu pak ungked si badega tepi ka ngungked kuda-kudana robah gada teu maju ditahan ku Kalabiru pokna terus narik deui gada hiu hiu dipuihkeun luhureun sirah Kalabiru anger dina tempatna tapi panonna ngawaskeun gerakan lawan mangsar pan geus nyempot di pojok beungitna sepa sieun katempuhan hiung gada nyamer kana irung Kalabiru tapi lep Kalabiru ngelok syak gada milepas kana meja borolo meja hancur sekaligus paburantak jadi tatal bubuk badega ngahegak beungitna geuneuk amek sabab geus sababaraha kali seranganana gagal biasa nama tara aya anu kuat mino sakali ge bujrat bajred sabab gada gagamanana lain gada samanea tapi gada jimat ti Gunung Sunda wah lagi aja lagi gadain maseuneun lamun tiba kana awakan jika mau burung aju jadi debus ya rasakeun sia ngajar ceuk eta badega bari masang kuda-kuda panonna buncelik molotot ka Kalabiru sok beakeun tanaga sia mun nya mah jago aing teh hayang ngasaan jeung sia teh nah sakabina-bina teuing kumaha rasana gada jimat ngomong wae geus teu puguh sia ceuk Kalabiru tetep ayem manehna mah taya kasieun cager harta mitra hanyakal kabujeng neng hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.